Fil hadisi jeung eta tetep dina hiji hadis. Malunun ari lapan malunun ari anu dilaknat eta manjalma. Amila anu midamel ieu man amala kaum Lutin kana padamelan seperti kaum Nabi Lut naudzubillah. Teras ieu katerangan ditungtungan ku hadis Kangjeng Nabi anu misaur malunun man amila amala kaum Lutin. Allah ngabenduan Kangjeng Nabi ngalaknat ka jalmi khusus lalaki ya. Ka jalmi khusus awewe deui ya. Anu migawe seperti pagawean kaum Nabi Lut. Lalaki teu bogoh ka awewe. Kasa bogohna ka lalaki deui. Disebatna homo. Awewe teu bogoh ka lalaki zaman Nabi Lut mah. Bogohna teh ka awewe deui disebatna lesbi. Sehingga lalaki teh ngalampiaskeun nafsuna nya da mamasna mangkreng wae. Kana bool disebatna sodomi. Kana bool jadi sasaranna teh. Lalaki sakali ewang diewe boolna. Ya awewe heunceu teu boga kontol nya. Gitu. Kumaha ngalampiaskeunana ku leungeun atau ku bonteng di urang atau ku doran pacul mang ate itu. Aya cau ku cau gitu. Gitu. Masya Allah. So, matak dihancurkeun ku Allah. Da benu. Tuluy dilaknat ku Nabi jeung Rasulna. Ku Nabi Lut alaihissalam. Ta oma zaman kiwari ya. Nya di Indonesia ge ka anu kieu teh loba nu ngadukung. Disebutna teh naon geuning di urang mah. Anu tukang kararieu teh. Awewe ka awewe lalaki ka lalaki. Homo jeung lesbi. Loba nu ngadararukung. Itu da anu ngadukungna teu mukmin teh. Mukmin mah dok ngucap ngadukung lagi isin. Begitu cek lalaki teh komona TV-nya saya yang mendukung jual teh lalaki eta ka riungan TV eta garamang kana boolna kau mendukung kita sekarang di sini aja mumpung tayang TV cenah gitu mah dientot bool epek tembungeun kok gak mau cenah gitu tadi bilang ngedukung tapi mau diasaan ku kuring embung tahu awewehna naudzubillah. Naon disebatna teh geuningan geuning aya etana teh lambangna teh warna naon oren warna naon pelangi teh naudzubillah panan zaman Nabi Lut oge turun bebendu Allah nya sagala rupa hal teh teu aya kaberkahan ekonomi hancur hujan lain cai batu lain es deui batu tina taneuh teu aya caian jadi garing kusabab butuh nginum butuh dahar silih paehan bool geus dientot ku lalaki deui daya nginum dipencit diuyup cai awe kitu ieu teh aman naudzubillah itu matak malunun man amila amala qaumil Lut inna qanaata wallahu a'lam amang mah ijinya yo bubuka teraskeun deui ku eteh biasa